Aduh, punten Bu teh nuju ngadamel naon Bu? Bu. Tape. Puyem ketan. Aduh, raos sih katanya punya. Raos. Ya mah tecan asaknya. Masih proses kene ya. Proses kene. Ya sareng Ibu nanti ya. Ibu. Hah? Bu. Ibu ilang. Sareng saha? Geus rasok meni. Di teker ngorana mah ge Dikanu HP-keun cenah keur ngorana mah geulis eta nya aing salat mah tama geulis eta. Sindan ieu ka Masur eta daerah Kota Manggu nya. Oh, teh mah ajajang. Tayeun hijina teh naon? Teh di aduk-aduk. Teh itu. Ibu Ici. Ya, nu gaduhna. Mohon Ibu Bosna. Ici. Bosna. Aduh, bosna we. Mantep, Bos. Kita saur-aur. Mak Udin. Ya saya. Bapak Udin. Kamera apa Pak Udin ini kan. Pak Udin ya. Biasanya we sok ngarit teh papanggih teh. Tanya mana Mak Udin nya. Itu sa wawargi urangnya, sadulurnya. Iya, sekeluarga. Resepnya. Teh asupkeun kana YouTube. Ame pira kalau mau pesennya aja nya. Ieu teh pesenan ieu teh. Pesanan kanggo ka Bogor. Anjir, geus tebeh nya. Pesenan geus ka Bogor, geus kaluar kota nya. Tapi jalanna mah teu arasem ngadamran kita teu. Henteu. Henteu. Teu arasem nya. Oh, bisik purah ngadamelan. Kami nama bear. Bear. Dina unggul arasem teh nya mah nya. Jalanna mah teu yang alhamdulillah. Arasem endong. Ciri khas peyem kape desa Kota Manggu Majora Hayu bila bade pesen itu kumaha ngicalna teh hiji anta kumaha? Hijian. Hah? 1000 hiji. Oh 1000 hiji. 1000 hiji. Itu keur buburuh cenah nya. Targetna sabaraha mah yang menang duit teh? Cocok teh. Geus kajang cici. Ampun ajajang meni. Je, mung poe di wawancara batur madaekeun. Targetna cenah ya. Paliburan aja abdi ngobrol Bu. Tadi teh kakulon. Menang duit urang teh menang duit mah. Teu acan betul wah nya. Teu asem mainna mah tadi mah keras. Ini tuh sama-sama menguntungkan. Kalau yang menguntungkan satu pihak buat apa? Acan eta bukur ngalalakon kene YouTube-na ge karek megar teh apa karek megar. Can menang nanaon teh bukur capek nang kono geus hasil moal poho Bu. Kadang-kadang geus hasil eta pokok. Mau tinggal ngetan ka jajang ngakak ke urang seseurian di ditu. Ke urang. Orangnya. Usaha juga kalau nggak ada modalnya mah nggak bakalan jalan. Tuh. Yang kawas nu stres. Terus Ibu asli di mana Bu? Di Jawa Bu? Jakarta. Oh Jakartanya. Punten banyak punya bila aya tutur bahasa cerita ucap kurang sapagodos jeung Ibu hajat. Ieu mah hampuran arana gejajang ngakak Bu. Iya, sakit. Arek bunga hendak sedih ge urang teh ngakak bae nya. Heeh. Tuh nya ceng ya. Ya artis Bos Surabi. Sang koneng. Oh sang koneng. Sang koneng. Sok bicara sang koneng teh mah teh. Sang koneng. Sang koneng teh sareng mana teh? Hilap deui. Marukemnya. Pajeng bae nama. Aya dina YouTube mangkong. Jadi pajeng bae nya usaha naon bae nya. Amin. Komo geus daek koloyong kokolongan ngidul ngaler ngulon. Hah? Naon? Nana gerhana teh Alus, nana gerhana mah alus. meni nyinggungan ka presiden ka. Alus ayeuna gerhana mah sae banget cenah. Musik jeung Malik kayaan kahirupan di dunia teh diguar ku anjeunna sangkan urang sadaya teh nanggih kabagjaan kamuliaan anu diharapkeun ku Amin. hanya aya Dina YouTuber dia. kajang Bos Jakarta aduh tambah cantik kayak keur emosi mah urang Jakarta mah gurilem jagonya apalem ya tas kitu bapunten mah nya Dadang. Alah ampun tunuhun kasih ibu anu baralager urang Kota Manggu hampura bilih nyinggung ka perasaan ada arana gejajang ngakak mah namanya papendak jo janten tuh geus papanggih deui ya incu nang negeulis itu euy incu teh oh incu da anu ngasuhna ge sarua bae neuner kitu nya Nya neunernya baheno. biasa namanya teh sok pamegatna bae nu sakamera ku abdi teh
sok pura heureuy bae jeung abdi teh. Ayeuna teh mumpung cantik. Ieu keur cantiknya. Cantik ayeuna teh, Bu. Itu bos di Jakarta ya. Geus lamit teh can dipencetnya aananya. Cuma dipencetan baheula mah nama abdina. Seueur ka ieu luar kota teh. Oh, putra teh. Alhamdulillah pungkur mah curhat yang aduh putra yang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala-nya. Papanggih teh nang geus aduh putra syukur alhamdulillah. Mun herang yang ngalaka indung nya. Ngalaka indung nya. Da bapana ge gagah main ngalih kasep teh. Pamegat teh. Oh, pamegat. Istri. Oh, istri. Istri mun herang kieu bodas nang. Sok sing sehat nya. Sing sehat sing mau beri milik nya. Sing bisa mangku derajat kolot orang tua mitoha segala hante bapana akina kabeh awas ditengar lah sudah tos sakitu bae hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.